Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring pun Andri Trisulistian, guru mata pelajaran bahasa Sunda. Dina denget ayeuna simkuring baris ngaguar ngeunaan materi ajar carita pantun. Materi pengajaran danget ayeuna eta carita pantun. Naon ari carita pantun? Nu kumaha ari carita pantun? Carita pantun kaasup salah sahiji karya sastra heubeul dina wangun puisi. Dina manggelarkeunna pantun mah umumna sok dipirig make kacapi. Ari jalma anu magelarkeun carita pantun teh disebutna juru pantun. Umumna juru pantun lian ti geus kolot oge lolobana anu teu ningal atawa lolong. Di dieu kecap pantun lain harti sarua jeung pantun dina karya sastra Indonesia. Lamun dina karya sastra Indonesia pantun, dina karya sastra Sunda mah disebutna sisindiran. Tapi dina karya sastra Sunda oge aya anu disebut pantun. Nu kumaha ari pantun? Urang guar leuwih jero. Di tatar Sunda carita pantun kungsi ngalaman masa kajayaan dina tahun 50-an kaditu. Harta pantun sarua kalungguhanana jeung wayang golek dina zaman kiwari. Kiwari pantun geus hese dipaluruh lantaran ayeuna mah geus langka nu nanggap. Pantun biasana dipagelarkeun dina acara ruatan bumi, ruatan imah, ruatan lembur, atawa dina rengse panen. Carita pantun nyaeta carita rekaan anu dilalakonkeun ku juru pantun dina pagelaran ruatan atawa ritual. Hal disebut oge mantun. Mantun biasana dipirig ku kacapi sarta biasana dihaleuangkeun, jadi dilagukeun ya. Carita pantun biasana dipagelarkeun sapeuting jeput. Ukuran carita pantun teh biasana pararanjang. Malah aya carita pantun anu kakara tamat sabada dipagelarkeun 3 peuting. Nyata seperti lalakon badak pamalang. Carita pantun kaasup kana sastra lisan. Turun-tumurunna jeung sumebarna teh tatalepa ku cara lisan. Upama nilik kana eusina, carita pantun teh umumna ngabogaan pola anu sarua. Nyaeta ngalalakonkeun lalampahan raja-raja teueuh Prabu Siliwangi, Raja Bajajaran anu keur ngalegaan nagara anyar atawa neangan pijodoeun. Nilik kana galur carita aya 2 golongan, nyaeta galur leunjeuran jeung galur simpai. Nu kahiji galur leunjeuran. Galur leunjeuran nyaeta galur anu ngaleunjeur atawa lempeng hartina teh. Dina pungkasan caritana anu ngalalakon teh henteu kacatur mulang deui ka nagara asalna, tapi tumetep di nagara patalukan anu pangakhirna. Jadi dina galur leunjeuran mah si tokoh teh dina akhir caritana
henteu dicaritakeun balik deui ka nagara asalna, tapi cicing atawa tumetep di nagara anu anyar. Terus anu kadua nyaeta aya galur simpai. Galur simpai nyaeta di mana si palaku atawa tokoh utama teh biasana balik deui ka nagara asalna sanggeus ngalalana neangan naon anu dipimaksud. Sabalikna tina galur leunjeuran, dina akhir caritana dina galur simpai mah si tokoh teh dicaritakeun balik deui ka nagara asalna. Teras lalakon pantun anu kaasup golongan galur simpai teh henteu rea. Contona aya pantun ciung manara, lutung pasarung, jeung munding laya di kusuma. Sebalikna anu dina galur simpai mah biasana umurna teh leuwih kahot atawa leuwih kolot batan galur leunjeuran. Tadi teh ya contohna dina galur galur leunjeuran mah nyaeta badak pamalang. Teras ayeuna aya struktur carita pantun. Di dieu strukturna aya genep. Nu kahiji aya raja, anu kadua aya narasi, nu katilu aya deskripsi, nu kaopat dialog, nu kalima monolog, anu kagenep raja pamuna. Ayeuna urang guar hiji-hiji. Tadi nu kahiji nyaeta raja. Raja mangrupa sandak sanduk sangkan lumangsungna pagelaran pantun teh aya dina kalancaran sarta aya dina kasalamatan. Sandak sanduk di dieu teh sarua jeung doa atawa menta izin. Nah, menta izin biasana dina carita pantun mah masih kene kental ku unsur ritualna. Jadi raja di dieu teh maksudna minta izin ka luluhurna, ka karuhun sangkan pagelaran pantun teh aya dina kasalamatan tur kalancaran. Anu kadua nyaeta aya narasi, di mana dina narasi teh nyaeta hartosna medar carita pantun, di mana juru pantun nyambungkeun hiji kajadian kana kajadian saterusna. Anu katilu aya deskripsi, bagian anu ngagambarkeun paripolah tokoh carita dina hiji kajadian saperti putri dangdan, satria perang, lengser lumpat, satria ngapuh, jeung sajabana. Teras opat aya dialog, nyaeta paguneman antar tokoh dina carita. Kelima aya monolog, nyaeta salah sahiji tokoh nyarita sorangan dengan jero hate. Anu pamungkas nyaeta aya raja pamuna, sami jeung raja anu di awal, tapi nu di akhir mah disebutna raja pamuna. Eusina sami mangrupa doa ya, lantaran geus beresna pagelaran pantun. Jadi aya contoh ungkara atawa contoh teks raja. Unina saperti kieu. Bulu kukus mendung kamanggung neda papayung, kadewata neda suka, kapohaji neda suci. Kuring rek diajar nyidung, nyangidung carita pantun, ngahudang carita wayang, nyilokakeun nyuk curug laku nu bahayu, mapai lampah nu bahayu. Rupina mung sakitu heula dina lawungan ayeuna. Mudah-mudahan urang tiasa tepang deui dina lawungan kapayuna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.